Tapi katung tuh oh nu pas nun kitu. Teu percaya kan. Akhirna ku sabab manehna teu mandi. Teu apal kana mafhum Quran sapinah diharamkeun, tijan diulahkeun. Geus langsung kembali kana Quran jeung hadis. Dan zaman kieu teh kan kadang aya. Jadi ayat-ayat. Alhamdulillah. Biasana sok eta teh mana dalilna bisiknya. Di dia aya nu paribasa tahlil, mana dalilna, maca mana dalilna, bawa kang itu ke abdi kapilang. Lain ek diadu dalil ek cacolkeun jeung mana tuh. Nah itulah urang nu geus jelas ngiring ka para ulama, ngiring ka para kiai. Guru urang osok tahlil, guru urang ayeuna osok talqin mayit karena punya keyakinan bahwa doa tinu hidup nyampe kana maut lamun sarua pada iman. Biasana manehna ge make dalil.